Ngaji Majalaya. Sakaraeun saumur hirup dahar bubur ngasolokan. Aya kacang tilu siki mah mungkin saeutik. Ringgaring bi bujurna bi. Ini bujurnya Ringgaring di bujur ibi bujur surabi. Anteng ting disimpenna dihandapkeun coet. masuk atas petang sareng Ini gua asli yang di Cirebon. sakamar. Sakamar. Ayo bapak. Tidak bina tapi tidak palan. Terang mah itu teh jalmi tukang ngawakan itu teh ieu. Bae terang ada diburakeun. Wow. Seloka. Siloka. Saya kopina itu Bapak. Siap, betul. Naon, Pak? Mana? Bapak saya ibu cing panyanyi mah. Amin. Non bae badan kayak buka bapak cing lancar. Tah nama pamikeun disarangan saranku. Niatna urang keur Allah ibadah mesti keheuleun di gaweana. Aduh, ayahnya berkah lah ditepangkeun jeung sepuh. Urang dieu, aduh. Asa teh mah kuncen ieu, kuncen bendungan ieu teh. Pengalaman Bapak nuju harita dinesnya. Tah patali runtah atanapi sampah nya. Apa cerita apa ya yang sehingga di benak Bapak itu teringat terus sepanjang hidup terkait sampah di sungai? Udah teh pagi di sungai kami kan biasa nyelebatkeun ka salah saorang anu mikeun. Margi naon? Abdi ngalangkung kana sorokan eta terus palin. Tah kita tanyakeun gimana dongkapna? Insya Allah ngalungkungan. Oh bapak cuma kebetulan dalunan bangsa dia alami. Ah eta mah biasa anu longsor ke sana biasa pali. Pokoknya plastik kena capit bangsa nu kali. Sok teh kan. Apa komunitas itu melindungi hese. Jadi yang paling menjengkelkan itu sampah-sampah rumah tangga yang berbahan plastik. Ini yang mohon. Tah anjuranana ke masyarakatnya khususnya di alur Sungai Citarum naon tah patari runtah. Tah anak pemerintah bisa menyediakan kamu tempat sampah tanah namanya TPD. TPA, TPS lah. Jadi lamun urang kadulun teh pan gunung-gunung. Harusnya meminaya. Jadi ayeuna teh aya masih kene anu teh acan berang kana informasi mah di mana we pernah. Lamun teu dipikeun pasti palit ka disukan pasti palit ka walungan. Tapi mung tah eta. Jadi anjuranna teh naon atuh tah? Rek dicarekan masyarakat eta teh atanapi rek dianjurkeun. Upama dicarekan makan istilahna teh babari pangibarikeun pemulangan teh. Coba tidak boleh. Sok atuh coba ieu ke tempat. Nah, orang tuh biar mereka tolong mereka urang. Dan urang kudu kumaha pada tadi. Ah, tuh lah kayanya. Dan doain nabi aya runtah-runtah pada tempat yang kosong melompong. Jadi no lebih penting mah kesadaran Kesadaran masyarakatnya. Tuh, jadi nu miceun sampah sembarangan teh ora-wodol teh nya. Ora-wodol. Padahal itu mah geus sumpah itu mah. Yang buang sampah di sini nya tong miceun runtah di dieu. Dina lagi itu. Lamun miceun runtah di dieu dihakan juri kuris cenah eta teh. Teu sarieuna da ku juri kuris teh. Atuh disingkeun. Tidak biasa. Aduh. Nyakeun lah urang bahas ke lah. Bahasan di lembaga rakyatnya da mau bisa diurang. Tetapi jangan dia beberapa tahun kemudian namun kurang paling yang bisa. Dia ekonomi berjalan lancar, anu seueur. Ieu bakal kumaha solokan. Mana pangemut Bapak itu nah langkung sae atau napi langkung hancur semrawut itu. Asa berawat aja tapi mereka. Bakal nate. Sehingga ekonomi naik oge, alamnya tetap bakal rusak gitu. Nana kieu. Sanajan arto seueur. Tapi lamun urang bersadar masyarakat sadayana boh petugas maupun rakyatna teu bakal aman. Aman. Tina runtah. Ana mah contohna mah ngobrol kapungkur we ieu mah. Baheula urang keur penjajah ngalawan bediran modern.
dilawanan ku baberuncing abeunang kurang Sebab kesadaran berjuangna eta kunci nama kesadaran satu lain ku alatnya bagi wari alat sampah pengolahan sampah tos beko mah tos wah cek asal teh mah ieu nama tapi itu beres da semangat berjuangna eueuh semangat kebersamaannya tidak ada eta kunci nama itu para wargi kunci nama kesadaran dan persatuannya gotong royong teh ya ujung-ujungna mah tak kitu ari panghijeun kolot mah nya hebat jaga bege malahan awe mah kudu dikenakeun aturan leuwih Pak salat make soknya di daerah ku ajeng Kartini jeung Kartika perjuangan anak na teu bisa nu kan jelai kela ari Kartika saha duka teuing Kartika karena dari mah kasih salah gitu Apa cita coba sih? seueur pisan can kaguarnya kanyataan mah nah seperti iya Pak iya teh ditinggal ku ieu mah satu arah kita rumah pada aya teh aya 7 anak semua anu ka dieu teh video kali itu atau nabi itu ka dieu dia nembe duit kali itu tos 7 apa mana pertama video kali itu mah aya 700 mah bener mari kita sahur si Mister teh ya si Mister Brown non bedana cenah Bapak antara pembuang jeung pembawa pembuang jeung pembawa apa bedanya naon cing bedanya ari pembuang mah beuki hilir teh beuki seueur pembuang mah beuki hilir teh beuki seueur upami pembawa mah beuki hilir beuki garing ruweuh we beakeun pembawa bisa deh Bapak di mana pemberasa teh Budi abdi di Majalaya orang jauh di mana dekat di hati doakan mepancing salaman amin dan Bapak yang ada rezeki amin kan aja anda Bapak kan dulu itu kalau tadi main Bapak teh dari tanah sami dan jaga hati dan jauh hebatnya Bapak oke cing panjang usaha bari sehat nah gitunya panjang usaha bari sehat jeung bari rezekina deui nuhun Pak ditepangkeun Pak jauh bisa Pak Ojat itu ngantin kembali ada makieu Pak Ajat Pak Ajat Karujan hebat hari Pak Dedi kawasna rek lompat ka mana ieu tah Pak Dedi Mulyadi anu ayeuna sohor ya jaga bege da ayeuna mah geningan mun cek urang mah aya taukna boga pamimpin goblok kitu nya ka masyarakatna tapi eta aya geuning jami anu pro jeung kontra teh man mudah-mudahan upamana urang ku anjeunna pada ngalaksanakeun ada setekna nilai secepatnya cing salamet cing puyu cing salamet cing arah gawe aku saya jadi Pak Dedi teh bagus lah hidupnya uang tina ayeuna mah cek urang-urang nu awam mah nya mari naon tanah seperti na kieu ieu teh teu katingali kurang misalna Pak Dedi teh Pak Dedi mah can teu terang ka abdi wah moal anu betul Bapak Bapak terang sareng ke si Messi oh terang pisan si tukang bola eta enggak si Messi terang Bapak wah pisan gitu jadi Pak Dedi mah nya sebenarnya mah moal wawuhan ka urang teh nya wah alah aya power abdi mah hayang boga gubernur anu wawuh jeung abdi gursek gitu tah mantak lagi ganti di Mulyadi teh ini jeung kadang-kadang Pak Ajat ke mah wawuh kadang-kadang coba nanya rios Pak Dedi abdi hoyong kereta api di jalan Kendi ke Majalaya coba nya nuhun ku pemurang aturan eta di kapungkur mah cek kasar teh mah dikekelek baheula teh cita-cita teh kumaha yang urang Majalaya atuh sugan enak nyambung ku Pak Dedi cing di jalan deui antara Daya Kolot Majalaya teh tuh jadi hayang disambungkeun deui nya raos pemain gitu sebab naon mobil seueur masyarakat mungkin banyak cobi ayeuna lamun pamarentah teu ngayakeun KB jadi saestuna mah ti kapungkur dia aya unek-unek teh hayang kereta api teh nya bade ka mana tuh Pak tah kitu Kang Dedi anu kasep anu bager anu soleh urang Majalaya teh dina undak-undakna teh ti kapungkur 200 tahun yang lalu teh hoyong kereta api ti Daya Kolot ka Majalaya diaktifasi nah dia ayeuna mah tuh kadangu ku pangarsa Bapak Dedi Mulyadi anu kamari anggaranna 20 triliun sugan ditambahan di 1 triliun menepi ka Majalaya tah kitu meureun nganuhunkeun nya urang Majalaya teh nya pokoknya kuai baheula ke zaman kereta Bandung Daya Kolot Majalaya tahun sabaraha kalaman ku Bapak eta itu tahun sabaraha
Mereka nih kerja zaman penjajah Pak. Dugi ka tahun opat-opat Pak. Ayeuna mah merdeka be aku. Jadi teh urang Imam Hade Pak. Ari mah mau ngobrol mah deuk bisa kumaha teu napi. Peureus mah nyindirana. Imam Hade nya ari makmum ngalobrol mah. Lapon di ibaratin eta mah ari gubernur Hade. Ari bupati jeung camat Matopelo meureunna nya. Meureunna dewana mau barudak geus we. Gitu. Nah, gitu lagi lah. Ada pisan. Anu naon bae cita-cita pada dia di gemul-gemul cing di kabut jadi dorong we dayana. Nah, tapi Da urang teh boga mobil, boga baju bisa jajan yang menang ayu sarangan. Mun disanatan batu matak tong majarana ku bisa kitu lebih sakabeh. sok asa meunangna we nya. Zaman evakuasi bareonan area. Supados tiasa nonton video tukang banyol salajengna, tinggal di subscribe. Kakaraeun saumur hirup dahar bubur ngasolokan. Aya kacang tilu siki. Mungkin saeutik. Tinggaring bi bujurna bi. Ini bujurnya Nu garing di bujur Surabi. Anteng ting disimpen di hanapeun coet. masuk atas apa Ini dua sasi yang di Cirebon. sakamar. Ah, Sakamar. ayo bot. Bila bina tapi bila palan. Terang mah itu teh jalmi tukang ngawakan itu teh ieu. Bawa terang ada diburakeun. Wow. Wow.